buat semuanya. Jangan lupa tonton Pijar channelnya. Pijit sing abang-abangnya. Cet. Oke, bye-bye. Ya, ngobet. Sore-sore kieu mah nu nikmat mah ngopi sebenarnya mah. Ngopi. Tapi aya deui Dul Piko. Oh, nah, Dul Piko teh Ngawadul ngopi jeung ngarokok. Kunaon bisa gitu mah. modal di dia ge ya. Daripada orang ngalamun waktu geus sore, da berhubung urang ge aya teh dulu asik ya. Naon. Lamun dibejakeun orang wami. Wami teh wajib miludah. nimbrung. Yes, ngopi ngawadul, yes miludahar cocok. Tah eno kieu geus lah. Da berhubung kopina, teleponnya. Sok ayo. berhubung kopina, rokokna, ya. Kadi Udah hareuna, geus sore kieu teh dahareun kumaha lamun ayeuna babadekan. Oh, babadekan. Tetep akal. Oh, nya di dieu mah atuh babadekan mah. Oh, ayeuna. Udangna atuh tempatna. Saheula. Nya, hompi paheula tuh. Tak kaca panjang mah. Ceng. Ceng. Kijing. Makan mal ya. Oh, cenah. Manehna mah geus boga bakar rokok. Oh, tantos. Paling ge biasa nu beureum-beureum. Siap. Gaji panjang. Hah? Gaji panjang. Panjang jadi. Bisa enak kieu lah. Sok ngobet heula we, ngobet anu pangkolotna di dieu. Ya. Ayo ngorok kene anjing. Uing mangorang kene. Oh, ngorok kene tenang. Oh, mau urang mah. Ya, kayak oge mah obet kan geus kolot. Kayak mah ngora deui. Apan kena panhutuna arah rompong bea. Orai beureum nyelung suman. Ya, Sok Sok. ayeuna dengekeun obet. tebak ye nya. Saha anu bisa ku obet ke dibere hadiah. Kayalah hadiahna naon? Umroh. Lain. Lain. Umroh mah kecil, Waduh, kabiayaan eta mah. Naon. Geus pasti dibere hadiah ku mau obet kan lamun sia bisa nebak eta, ke dibere hadiahna ku abdi hadiah buaya. Ke cita cokot di belanak. Mulai nu naik atuh. Sok kumaha. Sok. Siap, tebak ya. Tebak ya. Ya. Tebak ya dan ya. Siap ya tebak ya. Ya. Tebak. Surya. Suryanya. Tebak tuh ya. Kapan Asep Surya? Asep Surya. Gus. Oh, ayeuna sok ayeuna tebak ya. Lamun anu bisa berarti eta hebat. Geus Jadi, ngomong wae naon tebakana. Tebak. Orai naon anu panjang. Ayo. Bisa. Ayo. Rasaan mah orai anu neleg tanggal awi. Salah. Kan jadi panjang. Salah. Da eta mah awin oge pondok, teu awi panjang. Coba ayeuna, anda ya. Amdan. Orai naon anu panjang? Ayo. Orai anu naik taraje. Salah. Taraje oge eta mah entu panjang pisan pondok urut 3 reunan urut tira gaji ku budak pake sekolah. Bisa. Nah, coba. Pasti eta orai atlet basket. Salah lain. Orai mah anu bika basket di bawah ge lain. Geus ieu. Ayo. Orai anu Ayo, orai nan anu panjang. orai struk panjang. Ayo. Itu bisa salah. Bisa. Salah. Coba naon coba orai nan anu Pasti panjang. bener eno. Ayo naon. Orai dahar kareta. Salah. Kareta mah aya tungtungna aya hareupna. Ayo. Ayo. Cuk ya taluk ya. Salah kabeh. Taluk ya. Taluk. Sok naon. Cup. Orai. Naon enak. Ya ampun. Kamu ngerepek kan itu Pak. Ya. Bawa eta orai na. Taluk ya. Orai anu panjang nya eta teh aya deui orai nu keur baris atanapi orai nu keur pawe.
Nya orang nuker pawe, nuker bari pan orang panjang, baris ayo nepi ka ditu ka ditu. Heeh, orang nuker napal. Emang baris mah kudu hiji-hiji. Nya pan panjang ayo. Kita orang nuker we campur ka orang nuker pada bari. Gas emang mau obat gas kajen lah hiji kosong. Nol balaga. Aduh lain balaga da wani nebak atuh teu bari saeun. Ayeuna mah Mang Adam. Yo ayo sama Pak Adam. Boga tebakan orai-oraian. Sarua wae orai deh. Orai Apa boga ngisi ceritakeun orai mah. Urang ge bisa tebakan orai. Deui meureunnya. Ayo. Ya ayeuna nya orai naon anu galak. Orai saca. Nya kobra tuh kobra. Orai saca. Kobra mah ku si Panji oge lulu, naon kobra. Orai takas. Kobra mah ku India. Aduh. Mau ngajawab ya. Caheula aya keneh. Naon? Orai kadut. Urang nyaho. Orang nyaho. Oh iya. Urang geus di bejaan tadi ku Mang Aceng. Heeh. Orai nu panggalakna orai anu putus cinta. Padahal ya orang bercinta. Umur ti baheulana orang bercinta mah eueuh. Oh geus lah taluk. Taluk. Orai naon coba? Iya. Anu orai galak. Orai anu galak teh nya orai nu ngege. Bener. Kajen puluhan orai oge ari teu macok teh ngege Orai teh kobra. galak ya. Dicium suling teh ngege. Ngege. Ayo coba ya. Yang ngomongkeun orai, eueuh kawareg. Urang ngomongkeun dahareun. Wih mau enggak tebakan? Sok. Apal tukang baso? Apa? Tukang baso? Nyapu gua apa eta mah atuh. teng. Nyanu nang teng. Kunaon? Tukang baso nakulan mangkok. Ayo. Tukang bakso nang kulon mangkok. Ayo kunaon ayo. Nya hayana we nakolan Nya lamun ya apaan cirina anu dagang bakso meureun nakol mangkok. mangkuk mah nya rek nakol gentong. Nya meureun pan ngabejaan anu meuli meureun supaya laku. Ngabejaan anu meuli. Geus bener jawabanna mah. Nya bener. Tepat. Bisa aya keneh. Sok mikir heula, ieu mah hadiahna gede ieu mah. Naon cenah? Munggah haji, untuk munggah haji. Jika mampu. Kalau tidak mampu Tidak munggah haji. ya mungkin ya mampu. Ayo, kunaon tukang bakso nakulan mangkok. Saya tadi ngajawab supaya laku. laku. Ya. Supaya Di dia apaan tadi ngajabar supaya alo loba nu meuli. Jadi bari ngabejaan bahwa urang teh dagang bakso, ciri khasna teh nakol mangkok. Lain eta jebage lo. Lain. Taluk. Dang sore ieu teh. Pokona geus di dieu langsung ka tukang bakso. Heeh. Urang ngabarso. Keun we masalah nu mayar mah. Paham dan. Aduh, kena ujung. Nah, aduh, karunya dulur. Jawabanna. Aduh, karunya dulur yakin dulur. tenang. Ayo jawabanna. Heeh. Pertanyaanna kunaon tukang bakso nakulan mangkok? Heeh. Ku sendok lain ku palu mun ku palu mah mangkokna peul. Nggak baso. Hati-hati. Aduh, ayah wae. Bubar. Jangan lupa subscribe-nya. Besar. Subscribe. Subscribe. Baker. Jangan lupa ya. Nah, loncengnya itu